dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh euy keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu joklok teu ada. Aduh, dongeng aing teh rea. Sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jong ka itu tah, meuli calana jero. Nuhun ini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana mang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang masyar calana dateng ngau calana jero cek aki-aki. Atuh dewek kitu merek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah 50.000. Meuli silet. Oh, sudah mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah. Aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis mungkunya euy. Ingat dongeng aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Ai teh bemo teh gejilikeun lomangnya di jalan nu bolong. Kejelik meureunna tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret handap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuh ut didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap aduh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya tuh dah eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh teu boga pamajikan urnya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tak deui sup bling aya budak orang ngintip. Naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Ah teu bisa beja-beja. Udud atuh udud. Hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngalabuah eta budak ngora teh kajauhan nyamperkeun. Aki, sebling. Kadieu jang, kadieu ieu buah. Isukna aki-aki teh keur ngabedak, keur ngalalauk kitu nya. Samperkeun, "Ki, bling, kadieu ieu lauk. Aya budak ngora nu hiji deui, nah saha ngalbling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur hewakan. Aki sebling tanya mimitina sia mah. Dilarepkeun ka balong.
Aduh, kurang teh.